Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa rabi'uha saumu ramadhana. Wa rabi'uha sareng ari anu kaopatna tina khamsah saumu ramadhana eta puasa dina bulan Ramadan. Wa furidho sareng dipardukeun itu saum Ramadan fi Sa'bana dina bulan Sa'ban minasanati tsaniyati tina tahun anu kadua minal hijrati tina hijrah. Fasoma terasaum Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'a Ramadhanatin kana salapan pirang-pirang bulan Ramadan. Wahidan barina anu sahiji kamilan anu sampurna. Wa thamaniyatan sareng kana anu dalapan nawakiso pirang-pirang anu kurang. Maksudna kieu Kangjeng Nabi teh ngalaman wajib puasa Ramadan teh 9 tahun. Tah tina nu 9 tahun eta sak bulan eta bulan Ramadan teh sampurna harina teh 30 hari. Nu 8 deui mah sesana kur 29 hari maksudna teh. Tanbihun ari ieu eta hiji pepeling, hiji peringatan. I'lam kedah uninga anjeun ana Ramadhana sayaktosna Ramadan lapad Ramadan gueru munsoripin eta anu henteu narima tanwin lil alamiyati karna aya alamiah nama illa ingkana angin upami kabuktosan naon al muradu anu dimaksud bihi ku Ramadan kullu Ramadhanin eta saban-saban bulan Ramadan min ghairi ta'yinin kalawan tanpa nangtoskeun. Jadi ketika lapad Ramadan digunakan jang ngarujuk saban-saban bulan Ramadan maka eta si lapad Ramadan teh ngange tanwin sabab naon leungit kaalamiahanana. Tah lamun misalkeun dituju dina Ramadan dina tahun tertentu maka hukumna guer munsorib teu make tanwin sabab aya dua elat nyata alamiah sebagai nama kadua jadah alif nun. Wa idza urida sareng di mana-mana dimaksud bihi ku itu lapad Ramadan non zalika itu kullu Ramadan surrifa mangka ditanwinan itu Ramadan li'annahu kana saektosna Ramadan nakirotun eta jadi nakiro hukumna. Wa baqaul alifi sareng ari tetepna alif wa nuni sareng nun azaidataini anu jadi panambah duanana layak tadi eta tenuntut itu baqaul alif wa nun man ahu kana dicegahna itu Ramadan minasorbi tina tanwin kama sapertoskeun katerangan qala parantos nyarios kana ma saha Asarqawi Imam Asarqawi qala parantos nyarios Abul Qasim Abul Qasim Al-Hariri anu bangsa Hariri fi kitabihi dina kitabna Abul Qasim Al-Hariri binti Lailah tegesna kitab binti Lailah mim bahri rojazi nyatana bahar rojaz. Wa min huma ja'ala fa'lana ala ikhtilafi fa innahu ahyana. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna guer munsorib ma ari lapad ja'a sumping itu ma ala fa'lana barina tetep netepan wazan fa'lana
alah tilafin barina netepan beda-beda maksudna fa fiilna bisa fa bisa fi bisa pu fainahu karena sayaktosna itu fa'lana ahyanan eta sapertoskeun lapad ahyanan takulu ngucap anjeun marwanun ata kirmana warahmatullahi ala Utsmana kana contoh anu neme marwanun ari marwan ata eta sumping marwanu ari marwan ata eta sumping itu marwan kirmana barina anu bageran warahmatullahi sareng ari rahmat Allah ala Utsmana eta moga tetep ka Utsman tah. Jadi ikhtilaf teh maksudna beda dina fa'ilna bisa domah bisa kasroh bisa fatah. Contoh anu fatah marwan, contoh anu kasroh kirman, contoh anu domah Utsman. Fahadihi mangka rieu madhkurah in arafta lamun teh mah ngamakrifat anjeun hartina khusus ngahususkeun lam tan sorib mangka teu narima tanwin itu hadih. Wama jeung perkara ata sumping itu ma munakaron barina anu nakiroh min hatina itu hadi suripa eta ditanwinan itu ma ata munakaron. Qala parantos nyariosa Abdullahi al-Faqihiyu Abdullah al-Faqih wa min ghairil munsarifi sareng eta tetep tina sapelihna isim ghair munsarif al-alamu ari alam nama al-mazidu anu ditambahan fi akhirihi dina akhirna itu alam naon alipun alif wa nunun sareng nun al-jai anu datang ala wazni fa'lana barna tetep netepan atas wajan fa'lana mutsalasil fa'i anu boga tilu jalan cara maca fa'na nyata domah kasroh jeung fatah. Kamarwana sapertikeun marwan wa kirman jeung kirman wa Utsmana jeung Utsman. Fahdi maka rieu madhkurah in kusida upami dimaksud bihaku itu dzih naon ataribu marifat bil alamiyati kusabab alamiah lam tansorib mangka teu narima tanwin liwujudil illataini karena ayana dua elat dua alasan. Kamarortu bimarwana sapertikeun marortu bimarwana marortu parantos ngalangkung abdi bimarwana kamang marwan. Wa in kusida jeung upami dimaksud biha ku itu marwan non atan kiru nakiroh suripat mangka di tanwinan itu marwan itu nya lapad marwan di zawalil alamiyati karena leungitna elat alamiah nama takulu mangka ngucap anjeun ruba marwanin laqaituhu ruba marwanin seueur pisan marwan laqaitu anu mendakan abdi hu ka itu marwan bil jarri kalawan dijaerkeun wa tanwini sareng tanwin jadi ulah dibaca ruba marwana tetapi dibaca ruba marwanin. Qala nyariosa Utsman fi Tuhfatil Habibi dina Tuhfatul Habib wa inna masumia sareng pastina di namian naon hadasahru ieu bulan bihadal ismi ku ieu ngaran jadi kulon dina bulan puasa di ngaranan ku bulan Ramadan li annahu karna sayaktosna itu syahri makhudun itu Ramadan gitu makhudun eta anu dicandak mina romadi tina romad wa sareng ari itu romad al ihraku eta ngaduruk li romadid dunubi karena kadurukna pirang-pirang dosa pihi dina itu bulan Ramadan ai ihraqiha tegasna kadurukna itu dunub. Qala nyariosa Ahmadu al-Mukri Ahmad al-Mukri fil misbahi dina kitab al-misbah wa ramadanu sareng ari lapad romad sareng ari ngaran Ramadan ismu syahri eta ngaran bulan kila dicarioskeun naon sumia bidzalika sumia dingaranan itu Ramadan bidzalika ku itu Ramadan li anna wadahu karena sayaktosna pemeranahanana atau waktuna itu Ramadan wafaqo eta metukan eta ngepas ar-ramado kana panas jadi asa terbakar wa sareng ari itu Ramad
Siddatul harri eta bangetna panas. Wa jam'uhu sareng ari jamakna itu Ramadonatun eta wa jam'uhu sareng ari jamakna itu Ramadonatun eta Ramadonatun wa armidau jeung armidau. Tafsiratun ari ieu eta hiji pelajaran, hiji pemberitahuan atau amun bahasa nama intermezzo. Qala parantos nyariosa Ahmadu Syekh Ahmad Al-Pasni anu bangsa Pasni. Wa qad qila jeung nyata parantos dicarioskeun naon asaumu ari puasa umumun eta aya puasa umum wa khususun jeung kadua aya puasa khusus wa khususul khususi jeung aya puasa khusus nu khusus. Fal umumu mangkari puasa umum kaful batni eta nahan kana beuteung wal farji sareng farji an qasdi sahwati tina pamaksudan syahwat. Wal khususu sareng ari puasa khusus wa eta ritu khusus kapusan oi eta nahan kana panguping wal basori sareng paningali walisani sareng letah waliyadi sareng pandangan warijli sareng sampean wasairil jawarihi jeung anu sasesana tina pirang-pirang anggota tubuh anil athami tina pirang-pirang dosa. Wa khususul khususi jeung ari puasa khususul khusus sarful qalbi eta molahkeun kana hate mengkolkeun kana hate anil himami tina pirang-pirang kahayang ada niati anu deukeut alias dunia teh. Waqafuhu jeung nahana kana itu qalbi amma tina perkara siwallahi tetep itu masalian ti Allah bil kulliyati kalawan seluruhna. Wa khamisuha sareng ari anu kalimatina itu khamsah hijjul baiti eta munggah haji ka Baitullah. Ay qasduhu tegesna ngamaksud kana ka itu Baitullah lil haji karena rek haji awil umroti atawa karena rek umroh. Man kajalma istata'a mampu itu man ilaihi kana itu haji sabilan di jalana. Wa wasarang ari itu haji minas syara'i eta tetep tina sapalina pirang-pirang syariat al-qadimati anu tos diparayun. Jadi sanes syariat khusus kanggo umat Nabi wungkul haji mah diparayun kitu saraya. Bal malah ma min nabiyin teu aya ti saurang nabi oge illa wa hajja angin haji itu nabi khilapan barina nyulayaan liman ka jalmi istathna parantos ngecualikeun itu man hudan ka Nabi Hud wasolihan sareng ka Nabi Soleh alaihi wassalam. Jadi ari kaul anu naon anu masyhur mah bahwasanna anu non ieu syariat haji teh tos aya ti parayun bahkan seluruh nabi ge mengalami kana haji tah eta teh ngabedaan kana kaul akil anu berpendapat bahwa aya nabi anu teu pernah haji nyata Nabi Hud jeung Nabi Soleh. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon anna adama saektosna Nabi Adam haja eta haji Nabi Adam arba'ina kalawan 40 naona sanatan tahuna minal hindi ti India masian barina anu mapa. Wa Isa sareng ari Nabi Isa yahtamilu eta narima pantes naon annahu saektosna Nabi Isa haja eta haji Nabi Isa qabla rafihi dina sateu acan diangkatna Nabi Isa minas samai ti langit au annahu atawa saektosna Nabi Isa yahuju eta haji Nabi Isa hinayan zilu dina nalikana turun Nabi Isa al ardo ka bumi. Wa fil khabari san dicarioskeun dina hiji hadis naon man qada nusukahu wa saliman nasu min yadihi ilaih hadis anu neme mana isa sajalma qada eta nyumponan itu man nusukahu kana pirang-pirang ibadah hajina itu siman wasalima sareng salamet saha nasu manusa min yadihi tina leungeunna siman walisanihi jeung letahna siman gufiro mangka dihampura lahu pikeun itu siman naon ma dosa taqaddama parantos narima ti payun itu ma min dambihi tina dosana siman wa ma jeung dosa ta'khara geus narima akhir itu ma wa infaqud dirhami jeung ari ngainpakeun sadirham al-wahidi anu sahiji fidzalika dina haji yang dilu eta ngabandingan itu infaqud dirhamil wahid
alfa alfin kana rebu-rebu kana sajuta fima dina perkara siwahu tetapi itu mak salianti haji rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha at-Tirmidzi Imam at-Tirmidzi wawaroda sareng parantos kawarid parantos sumping fil khobari dina hadis naon annal baital harama saektosna baitul haram yahujju eta haji huka baitul haram kulla amin dina saban-saban tahun sasabuna alpan 70.000 minal basari ti manusia paidana kosu maka di mana-mana kurang itu basar andalikat dina itu sabuna alfan atamma maka nyampurnakeun hum ka itu basar salo Gusti Allah azza wa jalla minal malaikati ti reng-rengan malaikat wa idza zadu sareng di mana-mana leuwih itu basar ala dalika kana itu sabuna alpan yafalu mahami damal salo Gusti Allah makana perkara yuridu kersa Allah kana ma wa annal baital ma'mur sareng saektosna baitul ma'mur fis samai di langit ar-rabiati anu kaopat tahuju eta haji ilaihi ka baitul ma'mur sahal malaikatu para malaikat kama tahuju sapertikeun haji sahal basaru manusia ila baitil harami ka baitul haram. Nuktatun ariye eta hiji anekdot hukia dihikayatkeun an Muhammad ibnil Munkadiri ti Muhammad bin Munkadir naon annahu sayaktosna Muhammad bin Munkadir hajja eta haji itu Muhammad bin Munkadir thalatha wa thalathina kalawan 33 naonana hijatan hajina falamma kana mangka dina samangsa-mangsa kabuktosan naon akhiru hijatin haji anu akhir hajja anu haji itu Muhammad bin Munkadir hakana itu hijjah qala maca atau ngadoa itu Muhammad bin Munkadir wahwa bari ari Ibnu Munkadir bi Arafata eta tetep nuju aya di Arafah Allahumma innaka ta'lamu ilaih kana kaol anu nemi Allahumma nun Gusti innaka saektosna Gusti ta'lamu eta maha uninga Gusti ani kana saektosna abdi waqaftu eta wukuf abdi fi mauqifi di tempat wukuf abdi hadza anu ieu salatsa wa salatsina kalawan 33 naonana wikfatan wukufna fawahidatun mangka ari anu sahiji an fardi eta tetep nyumponan kaparduan abdi watsaniyatu sareng ari anu kadua an abi eta tetep gegentos ti rama abdi watsalisatu sareng ari anu katilu an ummi eta tetep gegentos ti ibu abdi washadu sareng nyaksikeun abdi ka anjeun ya Rabbi nun pangeran abdi ini saektosna abdi qad wahabtu eta nyata parantos ngahadiahkeun abdi asalatsina kana anu 30 liman kanggo jalmi waqafa wukuf itu man mauqifi di tempat wukuf abdi hada anu ieu walam tataqabbal sareng henteu nampi Gusti minhu ti itu siman falamma dafa maka dina samangsa-mangsa parantos mangkat aerohala tegesna mangkat itu Ibnu Munkadir min Arafah ti Arafah nudia eta dipanggil itu Ibnu Munkadir yabnal Munkadiri he budakna Munkadir atatakarromu nah api-api bager anjeun api-api dermawan anjeun sok-sokan bager anjeun alaman kajal kadat kholaqo parantos nyiptakeun man al kiroma kana kabageran wal juda jeung ka tegesna kana kabageran wa izzati demi kamuliaan kaula wa jalali jeung wa izzati demi keagungan kaula wa jalali jeung kamuliaan kaula qad ghafartu nyata geus ngahampura kaula liman kajalma yaqifu wukuf itu man fi Arafata di Arafah qabla an akhluqa dina samemeh yen nyiptakeun kaula Arafata
ka Arafah bi alfi amin kalawan 1000 tahun. Jadi kan Ibnu Munkadir haji nate 33 kali. Tah dina haji anu terakhir ngadoa kieu, Gusti abdi teh tos 33 kali haji teh. Haji pertama jang nyumpunan kewajiban abdi, kedua kanggo bapa abdi, katilu kanggo ibu abdi. Tah anu 30 masuk we ka jalmi anu tos pernah wukuf alias tos haji tapi teu ditampi cenah ganjaranna teh. Terus pas tos mangkati Arafah ngimpen eta Ibnu Munkadir tadi panggil, "Heh budak Munkadir, nah anjeun teh rek babageuran, sok-sokan bageur kadat anu nyiptakeun kabageuran. Tah demi keagungan jeung kamuliaan kaula," cek swanten eta dina eta teh dina impenan teh, "kuring mah cenah geus ngahampura ka jalma anu wukuf 1000 tahun samemeh Arafah diciptakeun," gitu. Taudhihun ari ieu eta hiji penjabaran. Qauluhu ari dawuhanana musannif hiju tegasna lapad hiju bifathil ai kalawan dibaca patahna wa kasiha jeung kasoha. Wa sareng ari tu hijul taw hajun masdarun eta masdar mudhofun anu diidopatkeun di maf'ulihi kana maf'ulna nyata al bait. Wa man sareng ari lapad man fa'iluhu eta fa'ilna itu haj. Wa sareng ari itu man ismu mausulin eta isi mausul mabniun anu dimabnikeun ala sukuni kana sukun fi mahali rofin dina tingkah ropa. Wa taqdiru sareng ari takdirna kira-kirana wa ayyahujjal baital mustati'u eta ayyah hujjal baital mustati'u ayah huja yen haji al baita ka Baitullah sal mustati'u jalma anu mampu. Wa mithlu dalika sareng ari misalna itu hijul baiti manisatoa ma eta kaul fil hadithi tetep itu ma aya dina hadis alladzi anu rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu alladzi sa'as-saikhani Imam Bukhari Muslim rahimahumullah wa huwa sareng ari itu alladzi qauluhu eta dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bunyal islamu ala khamsin ila an qala wa hijjul baiti tegasna kaul anu neme dugi ka wa hijjul bait kama barina tetep sapertosan keterangan qala parantos nyarios sukana itu ma saha Aliun al-Usmuni Ali al-Usmuni fi kitabihi dina kitabna Ali al-Usmuni al-mulaqabi anu terkenal bi minhaji saliki ku nami minhajus salik metode para pengelana spiritual merenya mun di Indonesia kan mah. Wa amma hijul baiti jeung anapun ari hijul baiti fi qaulihi dina dawuhan Allah taala mahlur Allah nu mana cenah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan tegasna ayat anu neme. Walillahi jeung eta tetep pikeun Allah 'alan nasi wajib ka manusia hijjul baiti ari munggah haji ka Baitullah. Man tegasna jalmi istata'a kawasa itu man ilaihi kana itu haji sabilan di jalana fala yuta'ayanu mangka teu ditangtukeun naon man lapad man dil fa'iliyati kana jadi fa'il baliyah tamilu balik tanarima pantes naon qaluhu kabuktosana itu lapad man badalan eta jadi badal minan nasi ti manusia. Jadi di logatan man tegasna jalma. Badalu ba'di minal kuli tegasna badala ba'di minal kuli tegasna badal ba'di min kul hudipa anu dibuang naon robituhu robitna itu man lima humihi kan lipah mihi karena geus dipahamna itu man ay manis tato'a minhum ay man tegasna jalma istato'a kawasa itu man minhum ti itu nas wa ayakuna ta aya ihtimal nu kadua sareng yen kabuktosan itu man mubtadaan eta jadi mubtada khobaruhu nu ari khobarna itu mubtada mahdzufun eta anu dibuang ay fa'alaihi ayah hujja atau ayah hijja fa'alaihi mangka tetep wajib ka itu si man ayah hujja arien haji itu man au sartiatan atau jadi man sartia jawabuhanu ari jawabna itu sartiah mahdhufun eta anu dibuang falyahujja tegasna lapad falyahujja mangka kudu haji itu man. Jadi mun jadi sartiah make man
Arisa saja ma istato'a kawasa itu man ilahi kana itu bait sabilan di jalana fal yahujja tah kitu mun kana ihtimal anu katilu nyata jadi man sartiah. Kama pada tetap sepetoskeun keterangan qala parantos nyarios sukana itu masa asoban Imam Soban fi hasiyati dina hasiyana Soban wa qaluhu sareng ari dawuhanna musannif ilaihi tegasna lapad ilaihi aidun et anu kembali ilal baiti kana lapad al bait mutalakun anu dihubungkeun bi istato'a kana lapad istato'a wasabilan sareng ari lapad sabilan imma maf'ulun bihi boh eta mah jadi maf'ul bih li istato'a kana lapad istato'a aw tam yizun atau jadi tamiz alama kana perkara istahsana geus ngareken sae hukana itu maksa sayhuna guru urang sadaya Umar al-Biqai tegasna Umar al-Biqai wa Umaru al-Jabarti jeung Umar al-Jabarti ay min jihati sabili tegasna ti arah jalan. Faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihi wallahu a'lam bissawab. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.